hadits Hudzaifah nu panjang ngajelaskeun Gusti Allah bakal ngutus seorang pemimpin adil ngaranna Imam Mahdi, utus dalam rangka ngarapihan negara, perdamaian memperdamaikan seorang raja anu bakal pohara ngaranna Domar sahibul malah, engke bakal aya raja bagian Yahudi ngarannya Domar, nyanalah nu menciptakan peperangan di berbagai negara. Ku hari geus mulai seluruh peperangan Yahudi penggerak motor Irak, Baghdad Yahudi, Suriah Yahudi, Yaman Yahudi, terus Turki Yahudi, nyopokeun khalifah Turki Yahudi, terus Yahudi minoritas tetapi pohara luar biasa. Ulah kaget geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi, Yahudi anu keluar ti Madinah selain anu manut ka Kangjeng Nabi ialah anu selalu nyieun huru-hara di berbagai negara. Tangan kanan Yahudi adalah Amerika, ujung-ujung mangke kabeh seluruh kafir dicekal kabeh ku Yahudi, tinggal muslim belah dua engke bakalna dunia belah dua, kafir pimpinan Yahudi apa di dalam Nasrani, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, wabeh cekal ku Yahudi pemimpin. Islam belah dua, cuman tidak ada pemimpin. Masya Allah kari. Udah menciptakan khalifah, dunia akan menciptakan khalifah geus mulai di Indonesia geus dibubarkeun HTI. Oh masalah. Tapi tetap khalifah bakal terjadi sakedeung baik, tetap bakal. Sebab naon? Butuh setelah bagi dua engke dunia, kafir dicekel ku Yahudi, Islam kelabakan kajen kuku mage butuh pemimpin. Di mana baik? Arab, Jaziratul Arab maupun di luar Jaziratul Arab. ASEAN kadir butuh pemimpin. Yang Malaysia, Indonesia, Thailand, Birma kabeh butuh pemimpin. Nah, kuari geus dimulaian pro dan kontra. Oh masalah. Bahkan gemanang sebab ngaganggu kestabilan negara, bubarkeun. Oh masalah. Tapi tetap khalifah bakal aya saat urang butuh. Kuari can dibutuhkeun bae. Asa kaganggu kabeh ge ku khalifah. Tetapi di unggal negara geus mulai. Sebab naon situasi dan kondisi. Kuabe kuari geus hudang menginginkan khalifah di Amerika sorangan lempang HTI, di Inggris lempang HTI, Jerman lempang. Sebab naon? Islam membutuhkan pemimpin. Di Indonesia bubar. Oh masalah. Sebab kehalangan dakwah anu positif ieu bakal ngaganggu kana kestabilan korupsi lah, stabilan maksiat, stabilan zalim. Nah, bertentangan. Oh masalah. Sebab diurang keur ngajalankeun demokrasi. Tapi satu saat butuh. Nah, engke bakalna seorang Yahudi sahibul malahim ngaranna Domar. Lamun geus eta pemimpinna kakara. Tarereh sama kajeun hukuman. Kuari mah kakara ke ya nu kurang kanyawan si eta. Emang kumaha gitu ya? Wa dzalika li zuhuril muslimin 'alal musyrikin. Engke kekuatan Islam anu luar biasa mengalahkan musyrikin. Kuari sangat diperhatikan Islam di Amerika anu sakitu luar biasa keras, justru Islam muncul. Loba anak muda kuari asup Islam ratusan per minggu. Terus makin kadia makin lomba. Wah, di Amerika luar biasa. Jerman gitu kene. Walanda. Wah, di Walanda. Di Preneh. Prancis. Insyaallah.
aya hese jeung bodoh mah nyahonya Islam teh kuari kuhar jasa bahkan dipersulit di Prancis mah ieu teh kan urang teh aya kuari ngadenge LGBT awalna di Prancis baheula usul ka PBB supaya laki-laki disahkan untuk menikah dengan laki-laki karena negara dan demokrasi. Kami memohon, terlalu banyak di Prancis LGBT. Masya Allah diusulkan disahkan mulai Inggris, mulai Amerika dan lain sebagainya. Kuari ke Pandegelang wede wong Pandegelang kuis akeh LGBT nege ning Serang akeh ning Tangerang mah ora ana dua we ikut Serang Pandegelang wah akeh temen ge yang orang dari sangka iku Rangkas Betung. Masya Allah karim iya wong leuweung mengkonon ge LGBT na akeh wih aing kasurupan orang keronjo banyak aduh Gusti Allah lagu. Nah kita tetap perjuangan Islam teh kapan terus menerus di Indonesia kajian teh bersempit terus baik Indonesia kajian dipersulit terus baik di Malaysia gitu baik komo kuari di Malaysia lo banu datang dari berbagai negara terus Islam makin maju anu kamari Rohingya dipersulit apakah kuari teh cicingan orang Islam masuk langsung ke negara eta diancam rajana kuari geus mulai kesulitan di ditu teh nahan jelema nu dakwah bae terus-terusan dakwah di Indonesia asal dilarang dakwah deleukeun kiamat ujianna di Indonesia ye ulah disangka kuari teh ulah diasur-asur lantaran keur menunggu mun cara keur lapar asal diasur-asur atau geus membabi buta ujianana naon eta cenah kiai sabilillah lain hutang ambalaya geus ira perang emang mudahan teu kabayar ku aing mending perang cenah teh lah negara kos kieu kan siapa aja kos kitu atuh menang moal gajar ulah nyarita ganjaran kieu lah pokona mah parima asal beres utang beres siapa kitu nah tinggal aya pamimpin perang geus masyaallah diuji kamari ku Habib Rizik hejaho udah dibayar jelema ngaluarkeun duit sorangan sanajan suuzon dari pihak-pihak lain bahwa ia ada pembayaran teh nyahoon jana pugu korban gamehan hayo ongkos segala rupa wah kaburas-buras aya untung diburas insyaallah kan bahkan nyana ngarep-ngarep iraha demo deui maksudna naon mangaji demo geus pokona kula mah demo naon teh depan penting mah 2 karung bae sia eta mah kitu deh heran teu nya motif nanya nama nah ieu kakarak awalan ya lamun geus naon kitu ada sabilillah Indonesia mah asal dihudangkeun bae perang luhur agama lamun menang eleh surga nah emang aing tilok salat kiai nu tilok salat ge lamun urang terbunuh di medan laga surga dilalaga ku kiai na surga lah geus aing mah geus pokona ke ngadahar ekstasi lah kiai cek jalan teh sampai serem sia ada perang dan ekstasi goblok loba jasa digigireun imah cek jalan teh ekstasi mah lulu segala sabu-sabu kook teh dimanfaatkeun mending pakai perang itu kiai na ondo deh hagas hakanan ku sia perang maju campur-campur di Indonesia nah Indonesia Jawa Timur Islam na pohara Jawa Tengah Islam na pohara Jawa Barat Masya Allah karim ulah-ulah aya naon aya kamari orang Purwakarta teh ya anu nyana ngadengungkeun soal suara Islam kajajaden Islam naon karena kajajaden teh ih siapa kajawen kanyaho cicing naon jadi asup Sunda Wiwita Samburawut tuh kakarak siapa geus bere bae ku aing bener-bener aing Samburawut Samburasun siapa tuh menang teu ditoseran asal ditoseran mah haju bae kos main poli bae kudu aya toser siapa nah iya kos kitu bae ge asal ditoel mun kiai na bae kamari teu politik mah lamun kamari kan geus toel serang atuh jeung beak Purwakarta aja ngan kiai ka politik ka urusanna lamun geus kadeuleu urusan agama pangeulana anu endek mawa pedang ka ditunut tilok salat izinan cenah kula kiai cenah asal diizinan bae ku kiai
saya sok lewat tilok kula mah sakalian. Di Indonesia puara jasa. Masyaallah karim. Nah ieu ulah coba-coba komo Banten mah Banten kadeleuna ge kadeleuna kudu limis becara ricing mancing yo lamun geus toel agama dihina mana nu ngahinana toh kumaha emang jaing mah teu nyao emang darian nyao gitu atuh mah kan ulah mancing bae ye atuh mancing ya aing mah teu nyao lamun nyao mah awas diingkir si aing sorangan Banten tah nyoeleh nyao menang. Ji asal ditoel bae kumaha kitu Banten siap naon ieu nu diajurkeun teu nyaona naon orenganana datang-datang naon nu diajurkeun bae. Orang Banten mah politik teh jauh organisasi teh jauh diajak gelut atuh siap dan apa ye Banten parang sana. Tinggal aya pemimpin anu bener. Masyaallah karim Indonesia didaharti tetep bae menunggu agama dilecehkeun awas teh engke bakal luhur agama teh li zuhuril muslimin persaingan ketat anu luar biasa berbagai negara tapi teu pernah surut dakwah Islam di zaman Pak Harto kurang kumaha orang dipersempit ketika aya dakwah kudu laporan heula ka Kapolsek lantaran besi ngahinakeun pemerintah besi nyacina pemerintah tapi tetap bae kiai makin menjadi-jadi sakedeung lapor jana ka Kapolsek kadituna tidak usah cak kiai sepakat kabeh kita dakwah tidak usah lapor kepada Kapolsek siap terus dakwah Kapolsek kebingungan hiji dua ditangkap awas ya sia isam tah teu Kapolsek goblok sia aya sabaraha personil sia ayo sia ngadu jeung rakyat kabeh ka Kapolsek udah ayo ntar gua cabut priwit lu. Eta ke zaman Pak Harto sok inget tante urang aman Pak Harto langsung instruksi ke Kapolri bagaimana ini kok makin menjadi-jadi kiai mah cak Kapolri tak untung nah Kapolri lain secara Kapolri nu ayeuna nu baheula mah bisa menasehati presiden Pak Islam di kita jangan suka disundut-sundut apa itu sundut-sundut diasur-asur apa itu asur-asur ya Bapak bagaimana sih itu yang suka kalau apa namanya itu kalau hau tuh hau apa itu hau Kapolri dah orang kampung. Iya kalau pakai song-song begitu fu apa itu song-song. Aduh. Nah Kapolri nu baheula mah nganasehatan udah biarkan cuma ngomong dia dakwah kita perhatikan bebaskan nasehat Kapolri langsung ke wakil langsung ke presiden duduk bersama oh iya dah cabut kembali aman masalah kiai mangan sakadar dakwah di meja kiai mah dakwah dengan sakadar di podium di pudoli ngurus dakwah sudah balik amplop beres selesai oh cak Kapolres segitu iya ya udah dah kalau gitu mah udah cabut nah engke Islam bakal luhur li zuhuril muslimin alam kalah kok bisa kalah itu engke bakal nyelusup ke tubuh negara ke birokrasi di Amerika urang teu kanyahoan kamari presiden teh saha kuari saha urang teu nyaho aya nu nyusup di parlemen kuari ge sarua bae di Amerika teh mah nyusup Islam sangat nyelusup di parlemen Amerika makanya Islam tetap baik dipertahankan Inggris sarua bae aya di parlemen Jerman Prancis ngan nyana lo nondokan teu kanyahoan presiden nu kamari urang teu nyaho saha aslina terus di Indonesia geus puguh terus kajen teh kerusakan kumaha ge tetep bae mesti aya orang Islam nu naik ulah orang kafir runtuhkeun Ahok besi jadi wakil kuari silakan wakil dek di PKB dek di P3 dek di PDI nu penting Islam ayo kan eta ngaranna nyelusup set bae ulah sampai ka terlena engke ka dituna supaya rapi ieu negara nah lamun geus nu terpilih coba di partai nu terpilih saha neangan kurang ajukeun Haji Pendi ajur negaranya tidak ada ragang karung bobek waduh budakku karung jieun baju cek dia nanti gitu mau tidak mau kalau kita mau ke luar negeri goni jadikan jaket wah iya mah demo bunuh
Masya Allah karim. Nah ieu kan bakal ya caritaan Kangjeng Nabi li zuhuril muslimin alal musyrikin, mengalahkan muslimin terhadap musyrikin. Kan ngelehkeun kitu teh lain saeleh-elehna, kan berarti maju organisasi Islam, maju partai Islam, berarti kan nyusup di parlemen. Nah lamun teh kitu kan dek di mana majuna kos kuari urang ieu lemah lantaran di luhurna teu gerak. Lamun di luhurna gerak di DPR pusat, di MPR lantaran loba nu barisa ngaji atau mantak naon gerak, urang ge kabawa lantaran kamari teu gerak biasa bae tam-tam. Payusolihu ila samati awamin, maka damai ngajakan damai raja nu ngaran Domaroh anu jana hobi peperangan geus puluhan ribu umat muslimin terbunuh, tetapi nyana terkalahkan pamorna, terkalahkan sinarna, akhirnya nyana ngajak damai gugus teu kuat 7 tahun mengajak damai. Tidinya Imam Mahdi mempersilahkan cik sakalma lain Mahdi golongan muslimin, iya perdamaian Mahdi can diturunkan, maka siap damai dengan catatan kafir ikut aturan-aturan muslim, bak bayar diat ayadi wahum sagirun nyana dae lantaran geus teu aya kekuatan. Jadi berarti kesimpulan anak sebelum Mahdi datang bakal jaya heula Islam. Kesimpulan gitu, bakal jaya heula Islam kajian kumaha moal bisa dibelung. Ilmuwan di Amerika kuari keur memikirkan bagaimana Islam jaya di Jerman, di Perancis, di Inggris, di Belanda. Eta negara-negara kafir memikirkan bagaimana Islam jaya. Maka khuruj disebar. Tah Islam khuruj anu nyarienan masjid di Perancis, di Jerman. HTI disebar. Termasuk NU disebar ngan eueuh anu nyarieun masjid. Eueuh nu nyieun masjid besok gara orang baca tuh. Di Perancis masjid-masjid di khuruj, masjid-masjid di HTI, masjid-masjid di organisasi-organisasi Islam di Mesir. Nah, iya NU mah organisasi terbesar, tapi henteu aya seperti kos kitu. Ngan dakwah mah terus dakwah. Ngan dakwah nyana masal. Kumaha cenah oke, untuk kudu diomongkeun. Cak di luar naon saya tak? Atuh bukan siang ngajina di luar. Sia tuh kan memang kami nyananya geus. Kayak ini nanyakeun udah dijawab dak. Walayal goliru min hurmatun, tetep ke bangsa Rum kemuliaan, kemuliaan sina wahum sagirun, ini anak kudu manut aturan Islam, jaya Islam bakal tijinya wa yukassiruna lahum as-saliba, salib gereja-gereja dihancur-hancurkan, kuari mah dibangun, kuari nu kararese ge hararese panggilan kiai-kiai bere duit akhirnya minimal cicing panjana diurang dah dapat terus engke hancur sumayarjaul muslimun ila Dimashq tuluy muslimun balik ka Dimashq Syria pusat engke bakalna di Syria pusat Islam bakalna di Syria eta kuari diacak-acak ya urang mah teu nyaho sejarah Yahudi ngancurkeun Syria supaya ulah boga kekuatan tepung teu karuh kiai ditembakan tepuk teu karuh ongko perang nu diperangan naon kiai jadi sasarana kos diurang nu edan datang ka kiai ge naon atuh nya nu hayang jadi raja urang nu didatangan ku nu edan eta bah motifna bae kos kitu di Syria mah tembakan masyaallah karim aja kumaha ngeri teu biasa bae geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz masalah urang bae ayo bae gerak cuman atuh tetep bae urang mah negara urang supaya aman negara orang supaya ulah ekses ulah dan hayu berangkat sebab orang lamun teu dakwah Kristen dakwah Yahudi dakwah pambalayah kuari anak buah Yahudi di Indonesia Masya Allah karim atau terus bae dakwah urusan kadituna nyanggakeun ka Gusti Allah tetapi sakieu mah geus pohara di Indonesia mah lain lalagaan ningali lamun muludan ibu pohara masjid teu muahi wah padesak-desak keheula kiai masjidan sagede kumaha 5 meter kali 5 meter paingan rajaban keluar
Di mana cenah ngayakeun di musola. Musolana 12 kali 5. Pantes sama keluarga. Kurang dinya da begitu mah. Tapi teu kitu. La ilaha illallah. Bih pohana. Sadajan hayang berkat masalah geus. Nah, fa baina man nasu kadzalik. Kakarak datang ka dimsyik, fa baina